ulah gitu batak itu luas mah. Luas. Aduh. Ya, dalapan. Sabaraha bata luasna. Hengke cenah geus aing hitungna cicing. Kapan sariatan nanyakeun luas sabaraha bata, ku aing keur dihitung heula cenah geus ya. Alas ya. Ya, Pak. Mana ini, Dek? Jadi gini, Ade punya kejutan buat Opa. Ade beliin perumahan buat Opa. Perumahan. Nah, ini perumahan Bumi Alam Indah Panawangan. Jadi kalau untuk rumahnya sekarang lagi dibangun di atas. Opa mau nggak kita lihat? Mau banget. Ayo, Pak. Buka imah aing. Kembali ke imah, kuncu. Enggak nyampe. Aduh, udah capek banget. Cuma panas lagi. Mana? Kita udah nyampe ya. Ya. Ini perumahan yang sedang dibangun yang untuk Opa. Ini. Ya, Pak. Aduh, bagus ya. Bagus. Kalau mau lihat yang lebih bagus lagi ada, Opa. Udah ada Udah ini. jadi. Kalau yang ini belum jadi. Kalau yang mau yang udah jadi ada. Opa mau lihat ya? Nah, lihat yang jadinya ya. Ya, siap. Ini, tuur, nanjak. Nah, kalau ini perumahannya udah jadi, Opa. Nah, ini perumahannya cantik enggak? Cantik. Berarti Opa suka ya sama perumahannya? Suka ya, suka. Nah, nanti kalau punya Opa yang di bawah sedang dibangun, kalau jadinya seperti ini. Oh iya ya, bagus kalau udah jadi gini ya. Ya, Opa. Ini bisa ditutupin Kak Dio. Bisa. Ya, bisa, Opa. Oh, biar nggak panas. Ya, Opa, bisa. Nanti mobil Opa masuk sini ya. Di sini bisa satu mobil sama satu motor, Opa. Ya, makasih banyak ya Nyonya. Siap, Semoga Opa. Nona panjang umur, Siap, digampangkan amin. rezekinya, Amin. ya bahagia, Siap, Opa. penuh keberkahan. Ya, kalau Nona mau pergi aja. Siap, Aki, Opa. aduh, Aki mau lihat yang itu ya, yang rumah ya. Ya, makasih. Opa. Tos dulu atuh. Itu Assalamualaikum, Opa. Iya. Nggak cium tangan ini teh. Udah panas. Aku Ya, tidur Opa. nanti. Itu aing dibangunikeun imah ya. Mana si aki itu? Si ayah. Aing geus boga imah. Aing nempoh heula imah. Terlalu panas. Aing tuh aing mau imah deui euy. Aduh, aing ayahku baga boga incu bager-bager teuing mamundikeun imah. Teuing deui jadi ieu mah. Si ayah ditak bae. Yo ya, cari tanah si Aki pembelikan ku incuna di dia ya. Naon ari? Tuh, di mana tak dia ya dibangun ya. Kok? Oh, itu tuh si Akina tuh. Ya, sabarkeun ya. Gawat. Nah, itulah. Ya, kira-kira. Itu. Apa namanya? Aing halus bedel. Ya, imah teh lebih beres ku incu. Aing buka incu bager di Perum ieu mah. Ya, tadi tuh tempo. Ya, kudu tempo. Mana? Yo, tuh. Mana? Anu gawean lagi halus ieu mah, apik. Mantap atuh. Ya sabaraha bata luasna Ki? Maka beuli ku sia mah tong tanya. Nah, aing lain nanyakeun. Harga. Nanyakeun naon? Iya luasna sabaraha bata imah ieu. Oh, keula tuh urang hitung heula. Aing set dia yeuh. 1, 2, 3, 4, 5. Mah ada si Akina kalahkan hitung bata geura. Boloto cenah 8. 8. Sabaraha bata luasna. Hengke cenah geus aing hitungna cicing. Salapannya, 8, 10, 11, 12, 13. Hitung bata tuh. Nah, apaan tadi nanyakeun sabaraha bata sarian teh? Luas ieu imah sabaraha bata. Hengke da panjang aing kakarek tadi ieu cicing. Lain hitung bata hiji-hijina ieu luas imah sabaraha bata. Nyong teuing cenah geus hitungna aing mah. Sia kagila-gila teuing aing teu nanyakeun luas lain ditanya hitung bata. Kapan sariatan nanyakeun luas sabaraha bata? Ku aing keur dihitung heula cenah geus ya. Aing pusing ati-ati. Nah, pusing. Nyawa aing pusing teh luas lain sabaraha fungsi ti batana. Luas imah ieu sabaraha bata. Aing luas teh di sisi ieu, lebih ka sisi itu. Nyawa aing pusing indit aing mah. Geus sia mah mata clear eta. Aing teu nanyakeun luas bata, lain nanyakeun bata. Ku aing keur dihitung. Lain nanyakeun bata, aing mah nanyakeun luasna kunyuk. Sok siana belah dia heula geura sampai pugu yeuh tah dulu. Pan aing luas bata teh di dieu nepi ka tungtung itu, ku di itu. Ulah hitung bata hitungna luasna. Luas, aing luas. Aduh. Ya, kowe ani lah. Apa luas bata sabaraha bata-batana? Ku aing dihitung. Emosi. Wana ka sarik oge, waras.